Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sadayana kumaha damang, mugi-mugi hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Hidup sadayana dina dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan kalimah ngantet. Naon ari kalimah ngantet? Kalimah ngantet nyaeta dua kalimah anu dihijikeun atawa dikantetkeun ngagunakeun kecap panyambung. Kecap panyambungna naon bae? Kecap panyambungna bisa kecap jeung, ari, tuluy, basa, saenggeus. Baik, kita masuk ke contoh ya anak-anak. Dina contoh ieu aya dua kalimah. Kalimah anu A nyata kalimah Neni indit ka pasar. Sareng kalimah anu B, Neni ka pasar poe Minggu. Nah, dua kalimah ieu urang kantetkeun, urang gabungkeun jadi hiji kalimah. Nyaeta jadi C. Neni indit ka pasar basa poe Minggu. Jadi kalimah C teh mangrupakeun gabungan tina kalimah A jeung kalimah B. Ayeuna urang tingali deui contoh sanes anu saterasna. A. Danu naek sapeda ka sakola. Kalimah B-na Adi naek sapeda ka sakola. Kalimah kantetna janten Danu jeung Adi naek sapeda ka sakola. Sapertos kitu. Pami dina contoh anu kahiji mah kalimah penyambungna teh nganggo kecap basa. Pami dina contoh anu kadua kalimah penyambungna nganggo kecap jeung. Contoh lainnya kalimah A tipi hurung tapi teu ditongton. Kalimah B tipi teu ditongton mah pareuman wae. Kalimah pangantetna nyaeta tipi hurung ari teu ditongton mah pareuman wae. Kecap panyambungna dina kalimah ieu nganggo kecap ari. Kumaha hideep tiasa dipikahartos ngeunaan kalimah pangantet ieu. Mugi-mugi hideep tiasa dipikahartos. Pami henteu ngartos mangga taroskeun deui ka Ibu. Supados tiasa dijelaskeun deui dan hideep tiasa ngagawean pancena. Ayeuna kanggo pancena mangga kanggo latihanana dina kalimah pangantet damelan dina kaca 32. Jieun ku hideep kalimah kantetna. Hatur nuhun dugi ka ieu heula kanggo pangajaran dinten ayeuna. Insyaallah minggon payun urang kapendak deui. Hideep mugi-mugi saterasna dina kaayaan sehat walafiat, tetep jaga kesehatan. Ibu tutup ku alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.